Yuk barudak kumaha dan abang kumaha sakla terus mulai lancar tuh abi ku doakeun sing lancarnya amin iyalah jadi pokok pembahasan tina video ieu nyaeta abi meselok anyar deui ahai tapi sanes lauk kopi sesuai rencana terjadi deui abi oge terang tah ieu nami lauk ieu naon sabab anu ngajaga tokona oge teu apal nih namina naon ya ieu nu jadi keum pastina abi teh meselna teh di simpang deui barudak nu toko simpang teh nu aya tina video nu ieu oke lanya anu dirinya pokona mah pasti apal eta toko eta sok aya perubahan wae sering perubahan jadi mumpung oge teu dijaga kuna naon dia abi meser kadinya jika kumaha video abi meser logna teh ieu tah videona oke barudak tuh ieu nya videona video abi meser lauk jeung laukna mantep kan tina luarna mah katingali saminya tapi lauk-laukna aya beda-beda ya aya nu rubah cupangna loba gitu lobaan deui tuluy kokina oge namihan tapi abi ayeuna moal maka meser koki terjadi abi meser koki kusabab teu aya basa eta pas tos PPKM teu aya deui koki orandana teu aya deui jadi abi kali-kali jadi ke dieu tuh ieu lauk ieu tah maksud abi teh nah lambilah kan tuh terus baradak ieu lauk ieu seberang anu ieu tah tuh apa eta 35 total yep eta nami laukna naon biasa lah cek dah oke 35.000 berarti lamun meser opat 140 oke meser opat lah mana tuh oke barudak hayu orang ala oke barudak tuh abi meser opat nya laukna dagu sabab sabi kirang oke iya terus meser opat hari yuk Oscar dia sebenarnya 100.000 Oscar albino barudak 100.000 hari yuk tah gitu 20 barudak kan yuk yuk segitu ya sekalian abi bede meser cacingna 10.000-an kan yep berat abi meser hiji cacingna meser hiji wah bolong bocor sabab laukna yap barudak kusabab bakal lami jiku abi tereh kenya 5 obat 2 hiji terehan ayeuna oke barudak kilau lagi ya emang pasnya segede kieu kalau bakal ketinggal lingkip mau bentuknya oke tuh barudak cacingna berarti sadayana 150 oke mantep 50 dulu 100 oke mantep ya mantep ya tah gitu barudak aya nu apal teh eta nami laukna naon abi jujur abi teu apal eta naon
Ngan kusabab abi ningali nate resep jeung oge abi oge apal da setacan meser teh urang teh ulah kepatokan tina harga jeung naon namina teh jeung naon lah namina teh tapi urang patokan teh urang bisa teu ngurus eta sato yang alhamdulillah na abi kan ieu akuarium atau seberalami pisan teu diisian jadina si cain oge pastina tos dikeueum lami jeung oge pastina sae keur si laukna jaba itu aya uap aya filter oksigen jeung kebersihanna tos mantep dulu ya oge kan si awi aquascape na teh alami tuh aya lilin karituna ya oge abi dilepetna aya lauk sapu tapi simpen lauk sapu kusabab teu saya lumutan alhamdulillah tadi bersihan mantap kalau oge keur pakan lauk si teh padamna teh cacing sutra saur lamun urang menyebutna casutnya ame simpel jadi kumaha masihna abi masihna bari make ieu tah barudak disababkan harapna batu jadi bakal hese lamun misalna aya nu nyangsang jadi abi make ieu jadi si teh kita bikeum si cacingan teh bakal aya keluar seuneu dibetot ku nyalirat ku laukna teh nah praktis hargana aya dah di toko itu 5 ribuan man ya abi meser opat sebab memang abi kiatan meserna sakitu mantap aquascape nangge tos hade pisan lah imah mantap jiwa kadi orang tinggali tapi namun tina pandangan abi pas ningali mimi tina teh abi nya abi mirip-mirip nate jika lauk Dutch komodi pas tuju jalan pas beko abi disair katingalna mirip pisah seung si Dutch anu nangtung kitu bahasa eta mirip mantep ya baik mah ukuran nate atau ukuran anu udah bakal tiasa gampil lah leuwih gampil ti anu leutik keneh lamun patokan urang mah jiga genol leutik jeung genol anu biasa ku urang pasak tetap patokanna jiga kitu gambaranna nya gambaran hesentena Gila, video kalian masa gitu. Oke, video selanjutnya bakal ngebahas tentang lauk ieu leuwih ngada, leuwih detail. Tapi anger ulah yuk subscribe lah. Nya anger. Terus ulangan video nonton jeung like kungku tapi subscribe ente. Aduh, hargaan atuh. Abi gaya hayong aya peningkatan lah nya ame abg semangat ke ngandamel video anu ngahibur bari tina edukasi tina hiburan carpon kali itu abg kudu aya dukungan lah nya dukungan iyalah jika tos 30 menit iya tapi karek kepikiran bari ngandamel konsepna teh tos 30 menit ya buka